Nikmat kehirup si kopi panas, cicilan motor teu boga. Alah. Isu keneh saraguan paron poe, bisi anu mau. Mang, boleh mang. Naonnya? Iya mang, hiji. Siap. Bos, terus jajan, terus kamelo. Baraha mang? 1.000 ah. Buka duit. Bukan duit Jin, euy ku si Sade isu keneh geus metonggong. Woi, Sade. Oh, kita sung. Usum hujan nungkul atuh euy ayana. Eta oge lamun teu dipacukan ku hayam. Kenapa mana Sade? Ke rumah motor. Di ternyata terbalik kos lain kolot wae. Kayak kopi ngeuna euy. Hayang maneh? Bang. Mata kudang teh isu keneh, merejeki moal dipacok ku hayam. Kalem Sade, hayam bapak urang, hayam tetangga urang geus dijual minggu kamari ku urang. Matak urang udang berang oge nyantai. Bisa wae si lain ku tiru palakakan. Ki, kopi mah euy, rokok jodona euy. Jiga beurang jeung peuting, bulan jeung bintang, mang jeung bapak, mang jeung bibi, wa jeung Matahari. matahari. Tutung atuh, jeung matahari mah. Jika tuh Gi, enak mah pengembalikan rokok we Ji. Handuk kita ti mana? Nah, saat urang ge bati ku metap. Teu boga duit euy. Heuh atuh Gi. Panyapat ke pamulangan di Indomaret, urang peuting meuli rokok 2 batang. Jarum. Buruan eueuh. Kalem beres. Siap. Kumaha we jigsa budak Bangoro ah. Mending oge meuli gorengan. Kabur silugi balik. Acrep ku aing pamulangan kabeh. Bebeja macan aya receh. Ceng ieu duitna dina wadah gorengan gocengeun. Sok. Si Sadi itu kan. Naon deh. Woi, Sade. Kenapa aneh? Don. Wah, gorengan Sok yang hayang. jangan liur. Dun euy, urang boga duit goceng. Gorengan teh 1000-an. Terus? Berarti kan 5 gorengan anak. Tapi aya 10. Nah gitu we. Ari di ladangan aku saha? Ku urang. Oh, ku maneh. Kala ari maneh nyokot ku leungeun naon? Kulon katuhu. Briji. 5. Kala ari leungeun kenca? Sarua. Maneh eta Darmaji. Bener orang mah asli.
Aing sade. Dah gelung si Sade. Urang jadi ngadahar dahareun haram. Wih, Nugi, dari mana naon cicing tengah jalan? Ulang liur euy. Cik atuh di sisi jalan, ulah di tengah jalan, mana teh? Mata kurang cicing di tengah jalan oge ulang liur. Liur kunaon ari maneh? Yang mana buka sirah? Kurang ditipu euy ku si Sade kita nyokot pulangan ka Indomaret. Oh, mana katipu ku si Sade? Udah dae kanan atuh nyawa si Sade jelema dagluk. Urang oge bisa kamari. Diseblok ku si Sade, ku cai. Heuh aing ngagolok ka si Sade. Urang balas dendam eudeup mah. Heuh kumaha carana? Kieu geura carana kieu geura. Oh, hayu atuh. Enak leuh. Itu si Nugi kernaon, bobok laut, euy. Coba si Sade ka dieu. Bang. Nugi, Nugi. Ah, budak teh budak gitu teh tengah daya gitu. Nugi. 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 Mana di mana? Karena mah di dia kenaon? Asal lain maning lauk. Sanu maling urang ditidak ku juragan. Oh, ditanggung siap maneh. Oh, ditidak ku juragan ngalah lauk anu aya antingan kayak dibere duit 50.000. Wah, anu bener. Atuh urang ge hayang euy. Awas sian gua. Sukses. Mana lauk teh euy? Gocap, gocap, gocap. Ah. Makan tanpa mulangan Indomaret. Wah, karungan sia.